aing sen ko siya. Bigyan ka siya siya. Jadi siya. So, Untuk kanyang mo siya ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung ditepang daun kendai sarang sim kuring Mang Dedi Mulyadinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada di Jawa. Pilih ku galih anu saena singkahan kumanah anu awona anggopi untengen goning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan tug debikeun ka rengsena. Wargi Mang Dedi para baraya di mana beayana utamina pisan ke para baraya anu ngagaduhan ieu hanca carita Jawara Tibuah Mau anu kiwari ku Mang Dedi baris di teratas bagian anu ke-11 saguman kantos dipaluruh naskah ieu carita karengan kiliksa hanca peuting kamari bagian anu ke-10 padaran Mang Dedi kebegat kuat dina mangsa ngadarkeun kaayaan alam teberan di wewengkon Talan Sawung khususna kamurkana anu harita keukeuh beuteung deuk meakeun kapanasaran moal wakataluk cenah lamun can meakeun kapanasaran kitu nya nu akhirna Den Purwa marentah ka Mang Dipa pikeun ngalayanan murkana. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita nya langkung paos nang mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana namun pepeujeuh tawis kadedeuh kadihilapan jadela poho panto laleti kana kunci wilujeng. Mangsa alam harita teh beuki beurang bae. Kabeh-kabeh nu aya di dieu di antarana Den Purwa Aki Puralaga, Mang Wasim, Jang Wardi, sapara kanca lalajo anu deuk tarung. Padahal mah teu kudu tarung deui murkana teh, teu kudu ngalayanan deui. Sabab bapa geus perlaya, adi ripuh lanceukna geus kaayaanana batan sakitu. Nya ulantaran adat kakurungku iga najan ribu-ribu gemur kana keukeuh hayang meakeun kapanasaran. Bojong somong sia rasakeun bangsat. Hayang nyaho sia. Bojong unsatan sukublom. Kumaha wae bais. Ai gerut mah wae jopong.
Murkana harita kena oge narajang beureup manikeun kabuleun belah katuhun nyawa kada beget na Mang Dipa. Tapi endas musuh teu ngarobah kuda-kudana ngan saukur ngagilekeun awak ka belah kenca. Marangan leungeun anu nepak kana pepeuteyan jeung peureup musuh. Gila korepat, keplak, boyok, besur, beureup Murkana milepas ka tukang. Sarta awakna nyeronton, laru punduk Murkana ka hareupeun Mang Dipa. Kawan teu dipikeun deui. Hiu. Murkana ngaheureuh harita teteten Yohan Karoneng menang panimpah harita ti Mang Dipa. Bru namru disusut kana taneuh ororo utah. Panon dua bencelik juga anu kabeureuyan. Tapi tetela aya keneh kakuatanana. Mondong seuih lo. Mondong ayu meninggal. Sok, hayang nyaho. Udang jalo. Arek, siap goblok. Korea atuh harita Murkana hudang deui. Panon anu JR beruntung muralang ka Mang Dipa. Cakakak Mang Dipa nyungsirikeun semua. Nah, teh hudang deui jalo. Malah sakalian. Wah, yang hidan. Mondong ngahidang ya. Mondong ngahidang aing. Sap. Murkana nyabut peso balati. Katempo siseukeun tangga gurila harita katoyo ku mata poe estuli mata kuatir. Atuh nurajo tingarenghap narik napas. Parandene kitu Mang Dipa mah atuh harita tetep tenang, teu ngarasa gimir jajauheun. Sieun nempo pesoge. Oh, mere maju deui jalo ari heueuh mah wani. Pedah boga keneh peso cocolek tarasi. Murkana nguntab hatena panas. Suruh ngatuncat bari jeung nerajang. Dengan katu malepat bari nyambetkeun peso balati nu diarah teh genggerongna Mang Dipa. Tapi lap Mang Dipa ngelokeun sirah bari jeung ngawel pigerang leun Murkana anu nyakal ka peso. Yau karabak langsung dicentok. Tapi Murkana geus nyaho kana hal eta. Barang dicentok awakna malik. Yau cekok atuh perut kencana kena kana pipi Mang Dipa. Aduh, kelo sia, gedeun aya keneh hojat teh si setan. Cek Mang Dipa menjeng kegereceman terus ngalepaskeun leungeun Murkana. Barang jeung kitu peso Murkana nyauk atuh kana dada Mang Dipa, tapi talawan gampang ditakis ku Mang Dipa. Cang eta peso teh ngaceng serep nancem kana sisiku. Murkana corohok bengong. Sabot kitu diroyok atuh harita hulu angeunna. Yuk. Murkana harita teh ngajanten bari jeung ngahunten. Maju henteu munur komo. Ilak-lila jengkang ngajengkang ka tukang bari jeung sumut calangap. Ulu angen seuleuh asarek utah. Gelu. Namu sirah karasa lieur teten Yohan Karoneng renghap ngatur-ngatur pernapasan. Ari panon bulia buncelik. Kunaon jaro? Montong babacaan wae sia. Sok hudang deui mun eueuh mah segede wanen. Sok urang ulin jeung aing sia. Mang Dipa nantang terus lajag-lejeg ngurulingan Murkana anu gawe narenghap ranjung. Beungitna koneas pias.
Jungkereng atuh murkana nangtung deui sakitu awak kripug. Sok sia. Montong luncan sa gino. War, kumaha aing geulot na sia awan si siam ngabohan. Murkana harita narajan deui ka Mang Dipa teu make perhitungan padu daek padu hayang padu nafsu urip nyawuk teu puguh tujuan atuh babarieun pisan keur Mang Dipa mah sabab loba lolongkran anu matah nguntungkeun lawan gampang Mang Dipa harita ngasupkeun perut buleud kana iga burung lawan orat yuk Murkana harita teh salayang soroyong sanggeus ngagoak teh sabot nyoloyong nyam disampurikeun ku Mang Dipa karawak kerah bajuna harita dicakal yo tolong sok sia wah kakapok sia punten Mang Dipa harita nyiksa kamurkana di arantep we sinabeakeun siameakeun kasugumaanana habok deui Mang Dipa harita oh sia hai nangtung sia setan layu ari sakai Koloyong awak murgana sosoroyongan channel bernegara tidak kena channel pihang asli dongeng tarang bancunur tu weh namu murkana teu hudang deui nangkuban dina tani awakna asa pasiksa beungeut pias lemayit jababaran cerut tapak paneungeul mah geus himieu desa luareun awak paneungeul ti Mang Dipa nya akhirna curung kunung atuh hudang deui ari sugan teh arek ngalawanan kalahkah malikeun awak kubrang atuh ngalungsar merenang nangkarat napas renghap ranjung awak terus taya pisan tanaga wadaran sekalian paman Den Purwa nagorowok ti jauhna nguji batin murkana anu keur kaci dari puhna Mang Dipa ge ngarti eta parentah teh lain anu sabenerna ngan ukur nyingsieunan kamurkana geus hampir beak harpan kan urang paragat teh urang pencet kudu lainnya kabeneran kaso ieu can barang hakan cek Mang Dipa jiga nu heueuh jolad ngalengkah panjang ngadeuketan kamurkana anu keur humarurung atuh puguh we meuni pias leungeut murkana teh jajantung asa eureun teu keketegan dina awahing kuruwas jeung sieun gerau atuh manehna harita minta ampun bari jeung reungeun ranggah ai awak mah ngagoler dina taneuh ayeuna anam pencitna ayeuna nya mah sok pencit ayeuna kan aduh genah yo
Ampun, Juragan. Jaluk, maka memantun tangan. Mangga manis lumut, kenapa ngasa gambaran? Asal kuring ulah di palan. Itu nate murkana bari jeung keun maksakeun maneh dudang. Terus ngobrol ke dampas ku Mang Dipa. Minta dipikarunya. Reg Mang Dipa ngarandeug. Bok nanya bari jeung melong. Nah, benar sia teh. Kalau kadewek. Awas sareng bohong di podan sia. Hah? Ngomong sia ngomong deh. Garuk kagambaran. Ulah di podaran bohong. Ampun dia nangan minta dirupan. Murkana ngomong gitu bari jeung nyembah. Tarang nameh ada kana dampas suku Mang Dipa. Aduh. Kau lah, lamun kitu menya. Tapi kelanan yo, ulah rek danya heula kadunungan yo. Anu kagungan hak dikeun mutuskeun anak. Ceuk Mang Dipa bari ngareret ka Den Purwa. Nu deret surti pok harita. Lamun benar-benar arek taluk, da ketinggalina mah jeung arek taluk teh jelema teh. Tenang sok dihampur oge Mang Dipa. Nyawana teh kudu diawa. Tapi lamun seut ngabohong manehna hukum gantung bagianana. Tah. Kitu geningan gedeus ya. Kumaha pamadegan maneh? Mang Dipa nanya deui ka Murkana nu nyuuh keneh. Nu ditanya rikat ngajawab bari jeung panon cileuyeut tangga ka Mang Dipa. Ayo, ampun Juragan. Moga bohong lagi teman. Moga gerak sahurkan. Nak kedaku mah jisim kuring dengan. Dan kemarin nurut aku maparinda gambaran. Pokoknya mah ampun. Sejatuh taluk kasadayana. Hak arek kitu mah sia. Sok ngantung sia. Sok. Anjeun geus ronhi jadi patalukan kuring yo. Yung sia munjungan ku ka Den Purwa. Jeung ka kasepuhan Aki Purwalaga. Mang Dipa jiga nu hayang nguji ka Murkana. Nyaho Murkana teh geus pudar ti talempang. Nyamperkeun Den Purwa. Daek teu daek Murkana teu dasieun dipeunci. Ngajana rompeolan oge diselikna ngoronan. Harita nyampoyong nyamperkeun Den Purwa kalih kasepuhan Aki Purwalaga. Agan. Murkana harita cong menjungan bari jeung ngedakeun paniatanana yen manehna arek taluk. Terus Aki Purwalaga sarua ngedakeun pamaksudanana. Ku Aki Purwalaga ditarima bari pok harita. Nya atuh lain ke caca dieu moal benyol hulu meureun. Nuhun ujangkeun. Kudu kitu mun hayang salamet mah sabab Juragan Anom Den Purwa oge caya niat jahat. Caya maksud ngabinasa. Pangna tuang rama kiduana pati jadi mayit mah bongan manehna kene anu heuras patekadan. Jeung teu daek nyarima kana pangajak nu hade. Geus ayeuna mah teu kudu diteruskeun paperangan teh. Angguran masuk geura embarkeun ka Wadia Balad Ujang.
yen paguron kalang sawung geus kajaba ku Den Purwa kitu. Sarta kabeh kudu taluk jig emarkeun ka anak buah ke Juara Pati. Dihapunten abdi tegan. Dihampura. Untuk semua. Oke, abdi sejatuh mod. Kanapar. Murkana maksakeun maneh ngajan hirupna geus ripuh harita teh. Weos we indit baderet-deret ka tukang sok sieun bungohan dipaehan meureunnan. Digoreng-goreng oge nu tiluan teh urut musuh meureun aya-ayeuna aya di hampura ngahanya atawa henteu. Da kitu disipatan salah mah. Batur ngahampura bener-bener teu disangkana sok sieun. Mai hantu kangen mus-musret atuh pok karita ti Puranaga. Naon saja menutup di kain saja. Moal bari ku mah partner man ka di hampura ae. Ye kali itu. Berkana beri seleuneu nyamperkeun kareunan baladna anu geus taluk ka balad Wardi. Harita oge atuh garariuk diriung ku urang kalang sawung. Anu masih keneh aya di dinya rahayat-rahayat anu geus menang didikan Timur Kana kiwari malik jadi musuh manehna sarta ngabantu ka Den Purwa atuh beuki kapepet we Murkana teh eueuh petana pikeun ngalawan deui barang serog atuh hareupeun balad dapok manehna ngomong kelawan tegas sategas-tegasna ge awak nu ripuh Tigoro nyari euy. Wargi-wargi mandiri utamina para balaya anu ngiringan kana penyenangi carita geesian ku bina basa kanggo kalwalo anu parantos kintu mungkin patarosan ti alunya wayahna bager mangmak teu aya kedendek topi sadaya kilunya dipapair gitu tah sakira-kira mah anu berkualitas sedikit gaya namanya mungkin kumang teh diudarakeun nya sakira-kira nu eta mah moalnya mahatur nuhun ka antawis para wargi hampura mangtenya di cagerangan mangsa iteh lah urang 55 we aya patarosan ti salasa wios pencinta radio SMS FM khususnya binaya acara Bina Basa Mang Dedi punten sakali dipunten kunaon cenah patarosan abdi teu diaoskeun ku mang sanes teu diaoskeun bageurnya kakarak arek ayeuna numpuk itu nya tah patarosan ti alo teh Mang Ded punten pangjelaskeun ari gundik teh naon nah ieu nya kene lah dai ai kudu uninga beureun alo teh nya sadayana ge kedah uninga ai gundik teh naon tadi wakilan ku alo urang anu teu uninga gundik sugane alo mah tos aruninga ngan karunya ieu teh kumaha jelaskeun gundik teh istri piaraan nya tapi henteu dikawin lamun ceuk istilah ayeuna mah kumpul kebo modelnya teh itulah nya tah eta hartina gundik teh lajeng deui ti alo nu kadua mang punten pangjelaskeun maklum abdi mah urang kampung mamawa kampung jeung kota lo nya ari ilmu mah teu di kota teu di kampung sami bae ayeuna mah teh aya istilah alo sok ngarendahkeun diri nya urang kampung mau disuh segala rupa jauh kadulan kan kebedung lah nah insyaallah sok baru sami da mang urang Jampang Kulon wo urang kampung mangge nya tong kitu ayeuna mah sama sami kitu nya teu ngabicam-bicam kadinya lo naroskeun we Mang Ded punten pangjelaskeun ari mobilisasi teh naon alah ieu ya mobilisasi teh mepeg wadia balad mepeg nya kitu nya mepeg teh jadi ngalobakeun eta nyiapkeun mepeg balad sarta nyadiakeun keperluan perang
lantaran aya galagat kada timbulna peperangan tak gitu loh nya. Tah gitu lamun urang aya ada kayak perang jeung mana gitu tah. Ngayakeun mobilisasi tah mampu dia balan jeung yang halupan eta nurek merangan ka urang gitu. Sabab aya galagat atawa tanda-tanda peperangan gitu loh nya. Tak itu mobilisasi itu loh nya. Alhamdulillah nuhun. Ya Allah paduka. Lajeng disangkana wahon. Salajengna mang ieu nya abdi teh mang bade tumaros ka mang punten mang ieu nya ngaganggu teu wae sok teu aya. Hayang mangke supaya Allah mencar gitu nya. Entong bahasa Indonesia wae jeung Inggris di budak-budak teh bahasa Inung diantep. Ieu teh man ari minge teh naon? Oh, kieu lo nya minge teh. Minge teh cek singkat nama hareureuh. Contohna kieu. Lamun urang gawe jadinya tah wegah gawe di si eta mah isuk jadur ka sore mun teu minge pisan tah berarti minge teh reureuh kitu nya. Nah kitu nya. Nah terus meureun tah jadi minge teh reureuh katanya. Itu minge pisan. Ayo we. Gawe ti isuk. Itu cokot ya bawa gitu nya teu minge pisan capek gitu capek teuing gitu nya. Tak itu kasepnya bager tenggeulisin kasep itu ketan. Ieu kalonya minge teh reureuh gitu. Lajengna Mang Ded punten abdi teh nya ge urang Sunda. Tetep mang abdi teh aya patarosan kanggo ka Mang. Sumpah nage mang ada mata asan terang. Oh ya cok dibejaan ku Mang naon terus teh cenah teh anu tau teh Mang naon ai kajang. Oh kajang kieu nya bagernya kajang teh nyatana anyaman tina awi hinisna atawa pelapah kirai nu sok dipake lantai teh lantainya biasana sih di imah panggung teh make gitu make teh make di lemur-lemur jampang kulon baheula di imah panggung sok make ieu make teh make bilik dah na teh nya bilik hinis atawa di langit jangan enak saya berinya langkanya. Tah gitu jalan eta teh nya kajang teh. Tah kitunya kajang teh kitu lho nya anyaman hinis atau napi awi hinis nya atau napi palapah kirai tong gayam nusuk dah dipake lantai atau napi langit imah panggung kitu nya. Sajeng anu katiluna mang nampi patarosan ti alu mang anu haat ngikaresep kana ieu acara. Mang Dedi punten pangjelaskeun ari hartosna masinangling teh naon. Aduh insyaallah. Masinangling teh bagirnya masinangling emas ngagebur herang cahayaan gitu nya. Keur emas digosok dibersihan tuguh ngagebur herangnya nur emas cahayaannya kita. Lajeng Mang Ded punten anu kaopat ieu teh ai malaka teh naon malaka teh lonya ngaran hiji tangkal malaka teh tanya ngaran hiji tangkal buahna teh jongora lamun ceuk ai jamaah awe alo terangnya alo uninga gitu nya lah segede lobi-lobi lah segara rasana teh kesel teh buah malaka teh malaya paribasa si malaka mah paribasa teh pilihan kitu salah kieu lain ngasongkeun inung bapak maut ngasongkeun bapak inung pae tuh nya maju kena mundur kena cek bahasa Sunda Indonesia namanya kitu salah kieu lain tah janten malaka teh ngaran tangkal buahna teh jongora segede lebih atau buah rukem lebih hasil rukem angis digampang lo baca ilmu duka ya nama ketandi. Urang pungkas bae Mang Ded punten pangjelaskeun lu sia rumah membawa perusahaan sejen tapi kenalah nya Mang Ded aya koran jenenganna Giwangkara koran Sunda ai Giwangkara teh naon Giwangkara teh panon poe lo nya Giwangkara teh panon poe besoknya angan tajengkeun eta
Surat kabar Gewangkara teh ibarat panampoen nyaangan ka urang sadayana khususna suku Sunda. Da Gewangkara bahasa Sunda, orang bahasa Sunda kitu nya. Kitu teh maksudna. Ieu kanggo kalau sanes Yuni gunung tapi sari gunungnya. Tah sari gunung. Mangga cenah pangjelaskeun naon aya Yuni gunung, teh aya Yuni gunung. Saha norek mar nusak mampakan gunung, aya ge sari gunung. Ai sari gunung teh tegep gelis doh katempona jika anggangan. Nah barang di sorang di kadeukeutan mah teu sabaraha jaba garek go kripuh ta eta sebutna sari gunung sanes Yuni gunung. Teu aya Yuni gunung jongnya aya ge sari gunung. Luis di kajauhan mah ninggang teh di sorang ya Allah talentong bebatuan can panyalan carita dina bahasa orang Sunda nuta can kaoskeun kumang insyaallah. Dina wengi enjing leun sing sabar we ku da teh ngantai nya. Der urang teruskeun di carita. Karena harita tisriknya ngegugusur sukuna nyampurkeun kariungan baladna anu geus talu ka balad wargi. Harita ge darariuk we diriung ku urang kalang sawung anu masih keneh aya di dinya. Rahayat nu geus meunang jadikan timur kana Kiwari Imah Malik jadi musuh manehna sarta ngabantu Kaden Purwa atuh beuki kapepet weh murkana teh. Eueuh petana pikeun ngalawan deui. Barang serog atuh kahareupeun wadia baladna baheula. Pok manehna ngomong tegas pisan. Sategas-tegasna ge nu ripuh nya rada taweh. Barang kalau ya wong. Kabeh we ya. Kuring rek mere beja ka bae yo. Kabeh we. Gaigi. Gunaan Bapak kuring ngaran Juana Badi ayeuna geus gugur dina pakalangan Darung. Jadi korban beberangan. Kuring jeung dulu kuring geus taluk Kaden Purwa tuh anu ngajanteng itu tuh. Sarta pagoron kalang sawung ieu geus dijabal ku ayeuna. Jagoan teh gitu. Dimimiti dengan ieu urang sadaya resmi jadi patalukan anjeunna. Sarta wajib sadia satu kana parendahna. Nah, kitu bewar ti kuring. Sadaya kudu tunuk kana ieu parendah. Cek murkana dek diuk dina akar kai. Sedengkeun anak buah ti Juana Pati eueuh nu ngajawab kabeh ngeluk tumungkul tandaning talu. Da ari ngalawan mah meureun reang sorating keleuweuh. Ari ieu mah eueuh nu wani saurang oge, eueuh nu kecat-kecet. Eueuh nu cekat-cekat acan. Sabab diriung ku rakyat kalang sawung anu samak tak pakaranna. Dipimpin ku Janwardi katut Mang Wasim teh. Gitu we coba. Nya. Sebenarnya aya nu ngalawan deui. Jik saha yang anu teu panuju ka perusahaan. Minta jawabannya ini pasti. Cek murkana. Nanya ka anak buahna. Ayeuna mah urut meureun. Tapi edas wah nu ngajawab. Tetep ngaruk tungkul. Artinya bener-bener tahu teu aya nu wani ngalawan. Nya sanggeus kitu mah cungkeuleung murkana hudang dina diukna. Terus we ngeso deui atuh balik. Balik deui Kaden Purwa jeung pangiringna. Nu harita tetep nyaksian kana pamolah murkana ti kaanggangan.
Gesruk-gesruk atau suku tesirikna digugusur barang geus pipok atau murkana. Ngomong kelawan sopan. Sadaya teh maran juragan. Barantos dijarankeun. Sadayana anak buah. Pun bapa uju anak pati. Barantos dalu kagamparan. Yubangan nyangakeun kanggo salajengna nah kedah kumaha agan. Aso ko jang. Kacari bapisan aja pagawean joy. Pikeun saterusna mah. Irjen Purwa nu boga hak pikeun mutuskeun. Mangga atuh Anom. Akieu eta mah. Kumpulkeun sakabeh pangeusip paguron Kalang Sawung. Kaula rek mere putusan anu kudu dicekel ku sarea. Yuk, urang ngariung belah ditu di tempat dari Paseman. Cek Den Purwa bari nunduk terus angkat. Nguruk karawangan urut ngobrol waktu kakara datang teh. Ijero hangat anu kacida legana. Barasih jeung Hegar. Ngan ayeuna mah burak-barik urut ditembeyan perang teh. Atuh gegedeut sararea nuturkeun. Malahan mah layon ke Juanapati oge dibawa. Terus kuredag digorerkeun dina bangku panjang. Anak buah ke Juanapati darariu ke dihandap. Ngariung kalawan Tarapti. Ari anak buah Wardi ngajajar di sisi minangka pager keur ngajaga kawanan anu geus taralu. Sadengkeun Den Purwa mah jeung dua pangiringna caralik dina kursi. Kitu deui Murkana jeung Wirosada katut Kancanawati. Kuring minta keterangan anu jelas. Saha saurang-saurangna putra Ki Juanapati almarhum jeung saha ngaranna anu jelas. Wayahna minta dijawab ajeun Murkana. Raden Purwa nunjuk ka Murkana nu diuk digiring lanceukna jeung Wirosada. Unjuk sumaga kan. Bade dijelaskeun. Putra Ki Juanapati sadayana aya 3. Kahiji Kancanawati anu cikal. Kadua abdi Murkana. Katilu ieu pun adi ngaranna Wirosada. Ari tuang ibu Pun bilang parantos dami ngantunkeun. Makamna ge di ditu tuh. Jeung Murkana nerangkeun ngaran-ngaran anak Ki Juanapati. Ditungtungan ku nunjuk ka belah kulon ka sisi lembur. Di dinya teh memang aya kuburan atawa astana. Jadi kitu syukur atur kitu mah nya aya kieu. Lamun ceuk anjeun sakabeh geus bener-bener talu ka kuring, kudu nurut kana naon rupa sakabeh parentah kuring. Saterusna ayeuna urang nguruskeun layon Ki Juanapati, urang kurubkeun sakumaha mistina. Saterusna deui mun geus rengse eta urang beberes di jero paguron sabab acak-acakan urut tarung. Loba paparabotan anu ruksak. Tah kitu keur ayeuna mah. Keun kahareupna urang atur-atur deui prak jalankeun nuluguan ku paman Mang Dipa. Haye Den. Cek Den Purwa bari ngarere ka Mang Dipa nu tenget ngabandungan kana parentah dunungan. Purwa harita mere parentah ka Mang Dipawara bari jeung ngareret. Anu direret tenget hatang ngabandungan jeung deui siap pikeun ngalaksanakeun parentah dunungan. Untuk sumanga Anom, sadayana saja deestokeun pisan ku si Mang. Dupi abdi kada kumaha Aden. Naon tugas ayeuna? Wardi nyangkeung ti tukang hayang dibere pagawean anu tegas. Kieu Wardi, maneh mah rereh heula we. Artinya, tapi kudu bari jeung nalingakeun anu keur digadawe. Atawa parentah urang lembur Kalang Sawung pikeun mantuan ngurebkeun Ki Juanapati. Kudu kasaksian ku sarea. Bangga kahartos sakitu oge. Cek Wardi atuhin.
Gancang minamali ke Mang Wasim terus badami ku cuas kecuwis badami itu jeung ieu na sanggeus meunang katantuan. Mang Wasim leos indit dek ngabejaan urang kelang saum ngeunaan ke Juanapati geus palastra ala tantra. Ekung selila di jero paguron geus obyag tah lo nya kacap obyag urang langsung ku umang ieu obyag teh loba pagaliwota jalma anu keur digarawe disebutna obyag lo nya sok lajengkeun deui. Selila di jero paguron geus obyag kudu digawe. Beberes bikin mulasram mayit ke Juanapati nu jadi luluguna ki Mang Dipawe jeung Aki Puralaga. Dibantuan kumurkana barjeng ingkud-ingkudan ge. Sadengkeun Den Purwa ngariung tiluan we jeung anak ki Juanapati anu dua. Nyatana Kancanawati jeung Wirosada. Nu sukuna masih keneh kerasa nyeri. Anje Kancana? Aki Akang rek nanya usahanya nyana teh, ari nyai teh teu ambek Kakang. Anu geus ngabinasa Tuang Rama? Tah, nu masar kana eta punten nyuhungkeun waleran anu jujur. Ulah aya anu dihiding, sabab Akang mah taresep anu sok bohong teh. Namun ambek bejakeun ambek, lamun henteu bejakeun henteu. Cek Den Purwa naros ka Kancana. Hayang neuleuman teh sining hatena. Ku ayana bapana anu geus maot. Ngadengi pananya kitu pok Kancanawati harita. Nuhun kana patarosaan salira. Sing kuring saja ngabrekeun eueuh hate nu sanyana. Sapi jalmanana anu teu ambek ningal bapa dipateni deungeun-deungeun. Goreng pisan kasebatna pamit teu ngarasa ambek. Nanging sajroning ambek teh sing kuring nyamut deui. Kumargi teh aya di upaya rumaos janten patalukan. Kapaksa ka ambek teh disirem teh tiasa dibudalkeun kana sanes. Tah kitu kayaan hati abdi teh. Nuhun aya kitu mah. Eta teh hiji tanda atana pitawis yen nyai teh jujur. Jadi cindekna mah nyai teh ambek nama Kakang teh peda geus ngabinasa Tuang Rama kitu benernya. Waktu cukup mangsanya kapan can para pangarsa. Ye cerita urang tunggal heula. Kumaha atuh lajenganna insyaallah. Mudah-mudahan urang pelanjang geus sadayana enjing dina mangsa turu acara nu sarua mandiri baris naratas sarita ieu bagian anu ka-12. Hatur nuhun kumarupi perhatosan jeung kantun sadayana. Wassalamualaikum.